Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Dayana, Rujam pada pangdai sarang simkuring, Aisyah bisa dausen dina acara warta Sunda. Simkuring, badai ngaduikan hiji warta, anu dipantos siapkan ku redaksi. Warta nu bade duikan nyaeta, warta anu aya patalina, sareng mulai kasenian atau napi kabudayaan Sunda. Dinten Sabtu, kaping 2 September 2017, pantos diayakan pasanggiri kawi Sunda sa-Jawa Barat anu tempatna di Gelora Saparua Bandung. Anu tempamin eta pasanggiri teh nyaeta wawakil siswa setingkat SMP di unggal kabupaten atanapi kota. Ku ayana acara pasanggiri kawi Sunda eta horeng kesenian Sunda masih karena seueur anu mikaresep sadaya pamilun eta pasanggiri sumangat dina mintenkeun kapapohana dina ngawi kawi Sunda. Dina eta pasanggiri teh seueur hadiah anu partisipasikeun ku para juara pasanggiri. Hadiah-hadiah nu aya mangrupukeun sumbangan di perusahaan di daerah Jawa Barat anu mahatoskeun karena kamajengan seni sareng kabudayaan Sunda. Dicapapan sekieu wae warta kabudayaan Sunda ti Sin Abdi. Mudah-mudahan anu disampaikan ku Sin Abdi aya manfaatna. Abdi Aisyah Sunda Busen pamit undur diri. Wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.